Kenaon Mas Son? Itu mah. Cek kenili. Cek bersih tak iya tuh ayeuna mah. Di sabrak mayane gaul jeung nu jiga ulu petak lencah ningan. Sada bersih kapan? Melukenan Kemana ayeuna budakna eta? tadi. Di situ tadi di dapur. Si kumaha mun leungit anak batur. Mau saha nu rek ngaku eta budak kitu. Harap buka minum bapak. Pun bae we. Keur naon itu? Ker biasa keur ngurus Japati. Anggeres lain mah geus nitah-nitah anak batur teh kumaha mun anu ngamak papana jeung indungna. Apaan eta mah caritana ge gawe ngurus Japati teh. Ke kurang teh kontes. Ke dibere duit teh. Kade ulah di kumaha si anak batur. Moal. Ai si Neng mana asap teu ningali mah. Ka digerai urang siaran Iya. teh. Tah. Naon eta? Surat anu kitu. Surat naon ai maneh? Surat mau baca heula sok geura. Ti saha ieu? Baca tulikeun kayaknya kana. Ya, bener cek mah. Namun bener nama. Jika nama lain hayang mandiri teuing ieu teh Son. Jika mana dek kawin ieu teh dikawinkeun jika nama ku kolotna. Keun bae atuh alus kawinkeun mah. Heueuh atuh da ni bahasa-bahasa acan ka urang ngomong jelema susah. Tapi mudah-mudahan mah Tah, kelak. ulah we ulah kawin ah. Wah. Tah ieu videona tah. Video naon emang nih? Tuh. Si Neng eta Heuh. ni geulis oh. Apaan ngaranna ge di make up atuh? Nah. Geulis nih. Kasep kene ieu jeung maneh mah. Nya heueuh atuh. Tah ke maneh teh kudu bodas di teh make up. Iya. Nah, udah lalaki mah di make up. Nya bener cek mah ge kawin si Neng mah. Nya heueuh kawin mah teh ieu bieu langsung ngirimkeun ge bener. Heuh kahayak mama tong ayeuna ngirimkeun teh hek teh samemehna. Pan kerek ayeuna kawin oge tuh. Heueuh da mah teh atuh bahasa-bahasa acan ka mah. Najan jelema susah ge da hayang we ku bahasa-bahasa wae mah. Najan moal datang ge. Cik atuh kitu Neng rek kawin montong kikieuan. Kun bae we atuh. Heuh nyeri hate obong jelema susah teu diondang. Bae me. Pan teu boga duit. Heueuh da. Atuh ku doana kumaha teh meureun didoakeun. Dah. Matakan. Kayak di mah telepon carekan, da cara minta nyatunan di dieu. Ya di sia. Urang mah anu ngagerebek teh si Bapak jeung ayeuna. Saya mah berat. Bae ari teh saya mah. Ieu si naon teh? Si RT anjing. Pahoream wae. Aduh, tuh terpaksa pokoknya main mah. Kumaha let? Hare-hare RT-na di urang mah. Lain daripada sepring kekeun ai maneh da mamala eta teh jeung di lembur urang atuh. Bos. Ayo, nang itu ka barudak katen si Mamang ka baru. Rek na kos teu boga duit emang. Kan bae lah. Kala tuh ieu kagok kok. Sok. Tang biar koyo yuk. Kotor gigi ini kos. Gigi tuh udah. Yuk berangkat. Ayo.
Ya. Bener eta wewe jorang atau lain. Mata kurang gerebek teh oge. Mun teu ngagerebek urang mah apa urang tuh. Mun eta awewe bener-bener kudu aya izin ka RT ai mah. Ieu mata cek urang si RT. Dah hese atuh kokolot mah ieu si Mamang nutup mau di kaki dua. Ayo. Mun aya si Mamang apa aya kokolot tah. Urang teh bisa. Tadi itu. Eta nya. Kecuali ieu urang tiluan ge aya kokolot nama maksa nih si RT daekeun mah urang kuat ai urang ayeuna selonong boy langsung cepot langsung kumaha Urang teh main hakim sendiri we jeung mah. eta tah gini Assalamualaikum. alhamdulillah anjing bos nyeri ieu Cager bos, cager. Bila pernah diri sungkul teh bagian teke pernah diri. Halus gitu batu. Nah, ih. Urang ngagerebek teh si Joker. Ayeuna kumaha? Siap teh. Ayeuna Wanita maneh mah ngagerebeg. Maneh teh jeger wanita mah ngagerebeg. Der, asal aya dekeng kitu Kang. Da sieun atuh urang geus sebagai jeger aya eueuh dekeng mah. Ayo mana? Anak kumaha ieu rek Ayeuna ayo buru-buru ah. Dek nyamper subet di bengkel. oh Yuk, Subet meh komplit maneh pasar urang nyamper subet. bae cina kabur si Ubena Ayo. hayu. Subet. da enak mun sakian kalah jumlah keneh urang hayu Oh, satu atuh. Soalna berat si Joker euy. Ieu Cobaan, euy. kekuatan angin. jangkung badag maneh nu kuat jeung jangkung badag Alungkeun. Beres ah. Bet. Letor ka mana? Der. tapi pokoknya mah ya Naon ieu? aya masalah hayu Pas. Asa kira pas eta lah. Beres mobil motor. Yo, kada panas keurnya. Sok. tong kapoknya Ya sok. Nun anya. Ya nun. Ya sami-sami. Aya naon ieu? Mondi itu. Mondi. Jembe atuh. Iya bet. Mondi. Jembe. Kenapa teh ngilu? Oh, jeung siapa mah si Boy. Pas waktu harita. Jelaskeun teh. Tah. Urang teh keur ngomongkeun cai jam 2 tah. Henteu salah heuh kitu hari teh. Kita si Joker aya salah awewe. Aing curiga awewe jorang eta be. Si Joker lah. Nyetin si Joker mana kade teh Adina Adina si Joker Teu percaya urang mah. nya Adina Teu percaya. Iya. Apaan geus kenalan? Lain geus kenalan. Amun Adina kudu aya laporan ka RT. Ditanyakeun ka RT ku urang. Oh, laporan ka siapa? Berarti awewe jorang Curiga awewe jorang urang. awewe jorang lain Adina ingat ke si Mondi pokoknya nama Hayu. pokoknya Adina aslina pokoknya kudu ngilu tong inget teh ke si Mondi pokoknya kudu ngilu gak inget lagi si Mondi Urang buktikeun daripada ayeuna. Lah Bae si Modi mah ke deui. bisa jadi fitnah hayu Oh, iya, buktikeun ayeuna. yuk RT na Yo, percaya ditagih geus laporan ayeuna kagerebeg hayu. Laporan mana di teu hayu we hayu. Yo, cobaan heula. kudu percaya pokoknya mah si Mondi di bawahan RW teh kieu lah. Kudu tugas RT wae. Beneran euy. Beneran. sama Alhamdulillah. ya Pak anu di ditu anu rai si Joker tos laporannya Anu iraha teh ya eta teh. nya laporan kan Ada bebesan mah ka urang ngeus eta. Ayo duduk, ayeuna duduk. Teh ayeuna urang duduk ka eta. Anu basa ayeuna teh Pak RT nu dicaritakeun ku abdi. Anu basa keur naon? Ngaronda.
Awe jorang anu aya nu gering teh asahan yang tila teh sering. Ah, ini mah aja yuk. Ayo preman gering. Beres tiris ya. Terus kumaha ya terus? Hayu orang gerebek teh. Pokoknya mah ka ditu ayeuna. Urang ngabuktikeun, numpang berang. Euy Pak RT teh ieu teh ayeuna teh aya tugas Sagedeung ayo embung deui Hayang. Naik. Maksudnya teh apa jadi RT mah yang bawaan RW dititah wae. Alah, Pak RT hayu. Hayu, Pak RT hayu. Oh, hayu. Mana salahnya kurang. Yang joker teh cenah nyana istri ka dieu emang sahana istri teh Istri iya maksana gitu. bu kamu pangitan ieu Iya bener aya dengar. Iya, kalau mesti ditampilin. siap ya urang terangkeun heula ya terangkeun heula Jadi kieu Pak RT. Ieu teh pun rai SIM abdi. Tuh percaya. Ya lepatna SIM abdi teh laporan heula ka Pak RT. Saya. eta abi oge da Lepat. abi oge nya ti barudak teh teu aya laporan mata abi langsung ka dieu teh nah ieu teh lainna asal makin naonna kirang terang Pak RT oge mata langsung ka dieu dicara ku barudak ieu barudak baragajul Tah, abi mah aya saksi mata ieu sisipit ieu tah. Kantos ameng mana teh neng bisa atas laporan ke Pak RT di aya kita. teh nu laporan ka Pak RT Mana atas laporan. Kana lain bebeja eta teh. Maneh mah. Kan eta wae atuh kita tanya heula. Jadi urang era. Ieu jadi tah kitu Pak RT era mah jadi teh rai abdi. tuh ai pangintennya Mohon. tuh nya bicaraan barudak era canggih wae eta budak Aya ditenggelam kurang mana euy. Pala lontong bisa. aing tak kisah gampang sok Maneh dah lebar orang mari wae oke cing urang ieu urang uruskeun heula tong wakal janji Main hakim sendiri wae. Nyata nah tuh di kamari-kamari kan Pak RT kene numbungna. Tuh mun di kamari. pasti teu apal wae dengan Pak RT Naon? berangan Pak RT teh mata koream diajak penting-penting gitu Bolangan atau ngejeun RT atuh ah. marane kene nu milih jadi RT Iya nya. Sok salah. Geus teh saha deui ieu Tanya tanya. tahu si percaya ya di urang. Nah, urang tanya langsung. Laras. Nah, laras ieu. Raina si A. Ya, adanya ku sarana Mana yang kasihnya? Pan manis kene nu. tong sok janji Ya, marane mah percaya. hubung barudak mara ayeuna mah egoisna Egois. sok ayeuna mah barejaan barudak Barudak duluan prasmanan mah kieu. Sok Di marena hapuran wartosan. Pak RT mana barudakna di wartosan tah. sok ayeuna mah barejaan tuh urang damaikeun sok mun sarana sok Rak aja lo euy. ada sapal kieu jabok Kalem
tinggal ngerakeun ai mana. Iya si bawa Tahan. Ngerakeun si Pite. Adina sana. Tah, itu adik urang. Ya bau gimana? Bau awak tah. Nagane. Apa tuh? Apa? Menang naon kenal Adina. Cek si Miteng tuh awewe jorang. Kurang Adina. Kurang Adina. Kan si eta kungsi tah Dalam urang mengenal. ngego. Oke, bebejar ka PRT. Pan GTA ka di teh. Gitu, urang nguruskeun secara damai. Ya mah janji. Tapi adian urang atuh. Tuh. PRT Ngaku tuh. Aya nama urang mah rek setuju kasih lain kasih Pite. Tuh. Percaya? Nggak saya nama jelas. Kan gua sadieuna. Muhammad ngakeun dia. Oh, aya nama geus jelasnya. Yo, dengekeun geus jelas aya nama. Laporan atuh ka RT. Yo, awewe teh adina ieu si Joker. Sok aya nama minta hampura kabehanana. Minta pura sia. Sok. Wayangna we. Sok minta hampura. Urang geus ieu jeung barudak. Pingken deui ulah main hakim sendiri kenaon aya RT aya RW. Atuh. Sok Maneh Hampura wing jam depernya. balik Arona sakali gering omos teh kumaha. Jauh kan eta kurut teh. Urang rek balik ti heula. Balik. Sok pamitan heula. Balik Sok. Balik cek, balik. Nah, maneh. Apan ti aaeun Mereka dogetan adina maneh. Apan ti aaeun ai Oh, baik lah, dan budak orang mah bisa baik. Air nah. Ya, hampuranya ya. Itu sawi ya. Baru dak ieu terus ngaririweuh kieu. Pak yang tadi tanya mati kamari kene, di magrib kene atuh. Ngon abi lepat laporan di KPRT teh lah. Daya laporan cenah kieu teh ka kieu teh kumaha ieu teh nya. Terus pada kumaha teh nah? Ya, yang barudak merenang pas jelas. Dan ieu teh rayeuna nya hampura barudaknya. Ya teu sawi ya. Ya, kitu we ti teh. Punten teh caja. Sok kana maklum. Hah? Hari aya mah di leuweung. Sarua atuh. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam beres ya. Pancek mana awewe jorang? Nah, barudak dengekeun jeung PRT teh naon tong main hakim sorangan. Tadian dia geus jelas. Cek Pak RT Ya ieu mah nurut ka PRT. Adina cek Pak RG. Nah, hampura PRT. PRT hampura. Geus lah mana oge urang. Tok Jadi apa? Jadi perhatiannya benar. Urang mah rek dieuleun ka hareupeuna. Urang mah ti heula loba gereuheunnya. Wayahna dadah ah. gitu kabur. Mari masalah. Baik ayo balik tuh. Cok aya namanya. Bubar lah nama. Aya nama. Bubar we. Aya nama. Sengit kasih neng deui. Si neng keur naon nya? Asal lila teu pamit. Aya kitu. Itu gitu teh. Yang ka ditu supaya aya waya kieu ya. Biasana waya kieu teh ke dina camara. Oh, gua keningan. Balaman di dia si neng sok aya. Kemana? Nya waya kieu nih. Bisa masuk di dia, neng mana tahu ya kita? Nya. Kemana eta budak? 2 minggu mah paling panggil. Terus diajar ngaji, puasa nyenin kemis, sholat, belan teu tinggalin. Seneng. Baru poe enak rek ditakeun rasa cinta. Tapi si neng. Gua bener cinta dengan seukur paribasa.
urang darkeun teh. Urang darkeun teh. Urang darkeun. Di keterangan di dieu nya. Oh, aduh, keterangan teh di dieu. Lalu rekam. Wah. Tilu. Apa lah do aja tuh mah. Kenalan teh. Mana ikan ya? Pangtankeun eta wadah dina. Kenalan mana teh? Biasa kan urang mah. Keur menatap langit euy. Ka dieu teh. Ka dieu teh rek we bewara. Si Dison. Bewara naon son? Sok. Ieu badian. Sok badian teh. Mana badian bos? Kumaha atuh teh? Tanya teu kumaha eta mah naik moal beja naon karewek. Tah. Ieu cenah tah. Ada mute. Ada bukan naon. Mana ya? Duh, weh. Lah atuh pira nu kitu wae ga ih. Bisa teh nya HP. Ieu aing. Tuh, meureun. Eta si lain bukan. Wah, lain. Atau Eta mah si cek. Ieu bener kali rabun. Oh, ada. Pokoknya ya tuh Bang teh. Tah. Nah, Cinjau. Nah. Tah. Eta. Nya sarua heuh. dah ieu dah nu jadi naon. Naon tuh teh? Tempo atau eta aya naon di mana? Teh saha cing? Nah, eta teh neng Sri. Aduh. Saha eta? Saha eta? Teh neng Sri eta. Saha eta? Alah, lieur euy. Lieur. Kacau. Percaya aya namanya Kumaha cenah ta, Bos? Kumaha cenah tah? Baik, ya. Ketika perjuangan geus kudu engeusan. Lupakan jeung ikhlaskan. Kadang saya merasa sedih. Dan nu salah nama urang euy. Heeh, geus entong hayang balikan deui. Ya, entong Bae bayar teh jadikeun atuh. Karena yang baik geus. Ya kemana? Teng. Ya, ada. Teng, iya. Balik ka teng. Mangana iya pelok. Ka dieu. Ieu tah. Anjir. Amuk euy. Amuk euy. Teng. Beda ka sisirikeun euy. Kumamun bunuh diri. Tapi dah, kumaha euy. Sudah kasep ieu. Kasep kena ieu. Ieu mah kasep atuh. Beda ini piteng mah. Tuh. Saha ngaranna teh lalakina teh? Dadan. No, Irfan. Irfan. Sigana Dadan. Irfan lalakina mah tuh kasep. Si Piteng gimana mau bunuh diri? Wah ya. Kemana iya orang? Kak bengkel lo ya. Udah kenaun. Nah, bengkel. Mau ngopi-ngopi kunci. Beri si Piteng. Aja tuh. Yuk, si bunuh diri. Yuk. Daguan euy. Bunuh diri. Bunuh diri. Piteng. 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 Woi. Piteng. Tuh, Mana? Si Piteng tuluy. Astagfirullah. Innalillahi. Ka mana? Ka Batullah. Ka Batullah. da kaden di heureuyah maneh mati. Ulah mana? Aja ulah mana can dibikeun. Ka sing sarikeun tadi maneh bet. Neng. Apura. Piteng. Apa tuh? Iya, oi. Hei. Tulungan atuh. Ya si Piteng. Piteng. Si Piteng. Teh jadi pae teh. Teh kunaon teh? Si cinta itu kah maneh teh?
Banyak panas perih sih, bedakan kemana sih? Baik, nu hilang teu kudu dicari, anu pergi teu kudu dipikaharep kembali. Ikhlaskeun. Baik. Baik ya. Jadi hati, dengan istri aja. Baik, ikhlaskeun. Da meureun eta lain jodoh maneh. Jadi camping. Pantai neng sirge bebeja ke CMS teh pantai neng sirge teh hayang mandiri di Garut teh kan kawin nih tinggal dijodohkeun. Tega, tenang istri ke aing. Daing aing. Ini mau kayak bogoh kalian neng sirge atuh. Udah, pokoknya teh memenang siapa dia, Hacip itu. Nangisnya ini kata neng istri. Pencinta mah ngan seukur paribasa. Bener sekolotnya cinta kan seukur paribasa aja. Saya mau tinggal luka, Baik geus euy. Terus Sabah. dek bunuh diri deui. Mau lebar can kawin. Baik geus baik. Baik. Mani